Mahapunten kalebatan abdi doakeun abdi sangkan rumah tangga abdi ini panjang didoakeun ku mama tong ngir siapa punya hareup anu kenca mana panangan poho geura tuh sok cabang-cabang ya Allah. makanya kesempatan diberi kesempatan ku Allah mamah masih kene aya bapak masih kene aya urang nyuhunkeun dihapunten tina dosa-dosa anu parantos kalangkung. Bismillah yuk kasih pohon sok ingat rek susah rek bunga ulah kolot datang ke urang tapi urang kudu munculkan kalau jadi indung kalau jadi bapak jago bayi kalau jadi indung kasih tinggal lalaina sampai payun tong asa-asa tinggal lalaina lalai anu salah media mereka asing jeung mereka hemat ka urang kemiti urang ingat tuh dari dina kandungan mah urang teu ingat geus bisa dari kehadiran naon kalau jadi indung sehingga indung urang ngarasa bunga ngarasa geus urang jadi sabab meunang ka bunga menjadi indung atau sabalikna urang menjadi sababnya meunang ka sedih menjadi indung rawu panangan anu katuhu sok anu katuhu panangan mamah anu katuhu dirawu sok dicium diumuh dina lagunan assalamualaikum abdi dina poe ieu kerandangan kabogoh alhamdulillah ku abdi kana abdi rumaos salami ieu tetiasa saya sudah jantan bulan kali abdi moal tiasa dibalakan anu parantos dikorbankan ku mama abdi mau biasa ngadoakeun ya Allah jantan pengorbanan mama abdi syahidan saksi jaga di tempat kiamat yang mama abdi parantos ngajak ketipan kalian saya putus nanti mahapunten kalebatan abdi doakeun abdi sangkan rumah tangga abdi ini panjang diusap pastangan aku pandangan anu kenca kasih gelis dedek anak yang anak mama serta pendalaman mama yang mengesan ke tukang pagi salapan bulan mama udah yang berieu sian kitu ke kandungan mama sieun kumaha Allah kulas asihna Allah Maha Kawasa bageun mama kandungan kadetipan tinu agung hidup pedal bersama alhamdulillah kanyeri keberi kenalan sakatukeun mama tidak nalika kandung hidup ngalahirkeun hidup magedekeun hidup bagus bahkan poe tadi teu bisa sare teu bisa naon kabelaan sieun kitu sieun kieu leungit sirna dina poe ieu sabab hidup geus bisa ngalaksanakeun perintah Allah nuturkeun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kana akan nikah dihatur aku mama bageun didoakeun ku mama barakallahu laka wa baraka alaika wa jama' bainakum bi khair amin ya rabbal alamin catat kasih sok dirangkul belum mama doa asa-asa dirangkul doakeun mah kali dengkeun kana cepilna subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah hadeut teh kamana jadi indung urang kalau bisa gede kawas kieu lamun teu ditangkep ku indung ti leutik keneh sok aya mah geser kana jantan rama deku dipayun ku jantan rama rawu panangan anu katuh ku jantan rama assalamualaikum bapak assalamualaikum belar menceritakan aja nyagakeun semangat terus rumah mau sabi moal jasa dipalak karena rapi korbanan bapak anu pantes dikorbankan kamu abdi ku abdi kan abdi pisan pak alhamdulillahirabbil alamin pak hapunten abdi moal jasa dipalak karena rapi anu pantes dikorbankan ku bapak abdi mau jasa ngadoakeun ya Allah bapak sateman alaman hidup salah bapak anu salah bageun hampura bapak omah jaga kepada ku dina poe kiamat buka bodoh anjing katalogean bapak hidup mesti gede hampura lain teu hayang kasih bapak maneh jiga batur tapi kurang cangkem mesti ditunda omat puji syukur ka Allah nu Maha Sagalana alhamdulillahirabbil alamin ku bapak dihampura kasih geulis ku bapak didoakeun sok geura tarik cagar beber layar geura amah sagara anyar nyatana sagara rumah tangga barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair amin ya rabbal alamin sok maena hubungan ibu jeung bapak hidup alaika sakan dirangkul bapana ira hari urang rek ngarangkul jadi bapak bang aya kesempatan kali dengkeun pak pamanahkeun amin 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 ya Allah ya rabbal alamin cakap lawanan kasih gelis yuk orang tepangan Rama sarang ibu anu ninggal bismillah beku di tengah-tengah di paling di gelis rawu panangan apa anu katuh rawu panangan mamah anu kencang simpen di paling dia apa nyumuh dina lagunan dina panangan mamah sareng apa di paling dia bapak simpen panangan
Subhanallah. Pandangan rupiah saya simpan di natatan tetapi di nama apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Bu, iya ibu putra bapak anu enggal sabada tinggal laksanakeun ketika satuan putra nanging sami kadede sarengkanya abdi sapertos kapundian sapertos karamah abdi. Moga bapak ibu nampi kana kasepingan abdi kalina teh eta hapunten anu kasukun anu pangduhan sangan rumah tangga abdi aya kabagjaan. Saya tulis ada di bagi awal wabarakatuh. Hidup kiwaringis muda remaja rumaja sekarang hidup sauyunan mudah-mudahan kaleuwi sing jadi macai jadi saeuwi kadara jadi salogam di barengan kudu Allah Subhanahu wa taala. Dihampura ku bapak jeung ku mama, didoakeun ku bapak jeung ku mama. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Amin ya rabbal alamin. Dirangkul bapak sareng mama nak kasih sok dirangkul. Subhanallah walhamdulillah. Dirangkul sok. Masyaallah. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Cekap kasih tulis. Cekap lalunan. Sok yakin dunia lega hidup alhamdulillah atas biasa ramadan dosa. Nunggus kaliwan insyaallah. Nunggus guys. Timidi ayeuna ka hareup urang buka lebaran baru. Saling. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dore yang mangsa ka tukang dina mangsa si neng sareng si diajar tuang belaan di beuh ayeuna aya uap lingkung teteh tapi set macam dari kapayun dua lingkang set calikna paling panggil calikna teteh panggil itu calikna set calik apa Geng calik payun ka mama terus kitu leres oke geng payun ka mama tadi abang ada paling dia subhanallah huap lingkung nyadak satimal saburu nya satimal abah hiji pohon mama hiji nyadak mama abah hiji subhanallah abah pemberian mama ada salah ada nempel sama mama sing romantis cek icu teh jaga abah mani romantis tinggal ke kamera bapak kapan ini calikna nempel sama mama sing romantis tinggal ke kamera tempelkeun di dalam isi teteh mama cepangan pandangan mama nang gelis sok cepangan pandangan mama nang asal kedua pandangan anu ieu kana angkeun kada di situ celana kula dicocok bismillahirrahmanirrahim ieu ti maka saya gelis kira dua heula meni lapar Allahumma barik lana fi marzaqna wa qina adzabannar tong dikegel ceruk mah maka peker giliran abah anu ngawar mangga mama kepeker abah kabayun ayeuna mah giliran emak anu nangkon ka abah sing romantis ningali ka kamera adi teu nangkon mah cek icu teh jaga duh eta aya cenah sok ningali kunaon mah sok terbaik cepengan pandangan sok kedua pandangan gelis cepengan kedua pandangan mah sing nangkon nikal ka mah urang baca wae tah gitu hiji ieu di abah ieu abah teh kuir-kuir alhamdulillah abah sareng mah saling di dina kursi sabaraha serapan kanten kira lagi dulu teteh ada saling lagi seri abah di sok teteh pagi Gusti lamun kieu nang anu ngalpoe wah saramen dukuy lapar so pada lagi hujan ya adu tuh ya madep kasih itu tong ngigir siapa punya hareup anu kenca mana panangan pohon geura tuh so macam-macam ya Allah pokoknya panangan mah selalu di bawahnya dan di luhur panangan mah kan mutan istri hari di luhur mah dan aku gede harus ya kuat kayak kebenci narona awal siap sok sok salahkan cegolok kalau gitu nek siap satu buka tuh kerja itu dua tiga raos bisa minum siap celi hari karena gelas mah celi nyari kan gelas cepil macam pandangan yang terus pohon dari gusti mereka warung mereka sawah mereka mananya kita cek batu teh kunaon eta cepang panganten anyar celi sok itu kurang yang hareup
Oke dong. Oh, cok ngomong ke anak apa jadi naon kata? Ya mak, dan cuan jadi neng. Kan latihan. Satu, sini euntan awas ninyu, dan awas ditinyu. Hiji, dua, tilu sok. Tapi cekap masing-masing. Tinggal ke kamera nah. Pada dipoto dan nanti di kamera masing-masing pada dipoto. Tinggal ke kamera 1 2 3. Aduh, raos daya luar biasa doaan urang ngontrak baru dah. Beuh kadi. Ke da moalina kabungah teh. Dan mau mana masuk ke kieu. Mandieu mah poe. Naonan? Oke, kok